Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara Si Anak Laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintenan batin, dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh supados tenjang kolong ting kana waktos mitra, mangga urang sami-sami dangukeun deui kumatrasna ieu carita Jaka Sagara Si Anak Laut. Sok kaparayun sadayana. Kapal tiba layar dewe neruskeun deui lampahna. Ari kadodoho kapal para sodagar anu lar-lar liwat. Kiwari mah komplotan kira kapal ieu teh jadi dua kapal. Kapal POC anu meunang ngarebut maju ti hareup. Ngaja eta teh cenah mangrupakeun taktik supaya musuhan teu curiga eta taktik teh ngabuahkeun hasil da eta we. Basa aya kapal urang ku jarak anu ngaliwatan teu ieu curiga. Laju terus maju ngadeukeutan. Ngan bae basa eta kapal narima serangan ti pihakna Kiragapati puguh atuh menit kaget. Nah cenah eta kapal POC teh beut nyerang sagarupa. Kapanan maranehna teh teu kungsi boga pasualan jeung urang POC. POC Sukrasa, malah nihemper hamalak yon ki. Kadeng eta salah saurang sodagar teh cacari ditujukeun ka baturna. Nah cenah beut meunang serangan ti urang POC sagarupa. Naon mah kasudna lantaran teu kungsi boga pasualan. Agar marena paparigata. Galan pare hati rahi. Tepa muskil men sakatihal. Hamin jepelik kapare karangge hoge. Cek batur nembalan. Nya cenah urang teh urah cicingeun pamati ngalawan mah bakal cilaka. Ku kituna leuwih hade ge ngalawan sabisa-bisa. Najan acan nyaho kana naon pasualanan. Atuh teu talangke ngayakeun perlawanan. Belesat panah-panah anu seseketna teh dibebendulan ku lawon anu duduruk teh. Ngahujanan kapalna Kiragapati. Perang geus teu bisa diponah deui Cilegur marihem. Di pihakna Kiragapati hari teh geus dibekaskeun deui. Cilegur kena pisan kana tihang. Puguh we atuh kayaan teh jadi pahibut. Sokomo teu kanyahoan geus aya anu pating terekel haranjat ka luhur perahu. Nu taya lian di anak buahna Kiragapati. Malahan mah Kiragapati jeung si Jamroro ge geus aya dina luhur perahu. Nehi aja. Ya dawek Kiragapati heuy. Maraneh kabeh kudu masrahkeun sakabeh babawaan. Lamun hayang salamet. Puguh we atuh daek teh daek kapaksa cenah kudu ngalawan Cileng. Sababaraha urang jalma anu jerangkung gede. Meureunan minangka para jawara urang Gujarat anu boga pancen ngajaga keamanan mapa kadatangan musuh. Curelat gajeleng seak bari ngahembatekeun pedang. Rang ditakis ku si Jamros, puricak nimbulkeun si lalatu anu manca urah. Ayo, sarang oi. Cek si Jamros ngajakan ka baturna bari ngagajeleng malesna raja. Patet calaki tumsare. Dakoh tumasabiha. Mainhar, nahin menohe. Cek eta urang Gujarat sarua ngajakan ka baturna. Pikeun tarung nyang hareupan musuhna. Puguh atuh kiwari mah nu tarung teh beukit cambu. Para jawara urang Gujarat yang hareupan anak buahna Kiragapati.
Kusabab eleh jumlah puguh we atuh. Eta jawara urang Gujarat teh mimiti kadese. Malahan manggeus aya sababaraha urang anu tatu kabeunangan dina kayaan kitu teu kajauhan daya parahu anu ngadeukeutan. Sing horeng eta parahu teh daya lian ti parahuna bahagoran. Basa ngadenge anu pating jelegur katarik perhatianan. Nah ya naon cenah. Barang ditoropong teteh lagening cenah aya anu keur perang. Teteh lagening cenah kapal sodagar urang Gujarat. Nan paserangan ti dua kapal nu hiji mah POC. Nan bae barang ditingali panheran anu hiji di mah tajalian ti bajo laut komplotan Kiragapati. Ae, teteh lagening nu ngabaladug teh anu parang jang. Oh, jaya parahu sodagar anu keur diserang kedua kapal. Bogana POC jeung bogana Kiragapati. Ngadenge katerangan ti bagoran, si Jaka Sagara teh mani curingat. Nu bener, Bah. Jadi teteh kapalna urang Gujarat keur diserang ku komplotan baja laut Kiragapati jeung POC. Leres jang teu lepat, kumaha atuh ye? Nya Abah mah antosan di dieu. Kukuring kudu sagancang di tulungan eta sodagar urang Gujarat teh bari sakalian yang kalak Kiragapati. Geus teu loba catur si Jaka Sagara teh laju we luncat ngajleng atuh tina luhur kapal. Sukuna napak kana beungeut cai geus kitu mah pelesat napak sancang ngadeuketan kapal urang Gujarat. Dina waktu anu ngan sakedeung si Jaka Sagara teh geus tepi kana eta kapal urang Gujarat curelat kalayang celek kiwari manggeus napak di luhureun eta kapal bener we. Aya anu keur tarung tajalian ti pihakna Kiragapati nyang hareupan para jawara urang Gujarat. Anu meureunan cenah ngabela diri lantaran hantemikeun lamun nepikeun ka maraneh teh kudu masrakeun barang-barang. Mireungeuh eta urang Gujarat teh kawas anu geus kadese malahan manggeus aya korban. Si Jaka Sagara teh laju ngacerelat ngabantu. Gajleng seak geus teu asa-asa deui ngagunakeun ajian lambak sagarana. Ugu we atuh anak buahna Kiragapati loba anu pating jarungkel. Pating jarengkang dina kayaan jiga anu kaburusan. Sedengkeun urang Gujarat maneh teh bungah lantaran cenah aya jalma anu nulungan. Ngan bae ngamata kaget nasaha cenah eta jalma teh. Milik tina kaya nama jiga urang walana. Ngan bae ari papakean nama kawas orang Sunda cenah. Teteh lah eta jalma teh yaku aneh. Jeung diketakna luar biasa. Para sodagar teh dari gede hate ayeuna mah lantaran cenah sugan we eta jalma teh bisa ngungkulan para bajo laut. Sedengkeun ari Kiragapati jeung si Jamros basa mireungeuh anak buahna loba anu pating koceak pating jarungkel. Kaget. Nah saha cenah anu geus ngabalukarkeun anak buahna loba anu jadi korban teh. Barang direret teteh lagening cenah aya si Jaka Sagara anu keureuh teh. Si Jamros jeung Kiragapati teh bogo mani ngaranjuk kaget. Nah di mana cenah datangna eta si Jaka Sagara teh? Ujug-ujug ojol-ojol aya dina eta parahu sodagar urang Gujarat. Aye. Si Jaka Sagara geuning nu ngabalukarkeun anak buah aing loba nu teu pating jarungkel teh. Geus ngabantu urang Gujarat. Kurang ajar. Tapi nabot aya dina ieu kapal sagarupa. Moal kitu. Manehna teh gawe bareng jeung urang Gujarat. Tapi mustahil, nya mustahil. Barang siang pagawean aing teh gagal. Ceuk Kiragapati bari laju ngadeukeutan ka si Jamros anu keureuh teh. Hiuk celebet jebrot. Jawara urang Gujarat teh nepikeun ngacengkang. Geus kitu mah si Jamros teh ngareret ka Kiragapati anu ngadeukeutan. Aya naon Kiragapati teh nyamperkeun? Ceuk si Jamros banget heran aya naon cenah. Basa geus deukeut laju pok atuh eta Kiragapati teh cacarita. Cilaka euy Jamros. Urang Gujarat teh geus aya nu mantuan. Nyata ku si Jaka Sagara. Alah, nu bener ki. Pipiraku si Jaka Sagara ka dieu. Tuh adalah si anak buah urang. Geus loba anu jadi korban.
loba anu pating jarungkal. Kituna teh Kirakapati bari nuduhkeun kalabahana kebuana anu keur nyang hareupan si Jakasagara. Loba anu pating koceak bari pating jarungkal geus teu bisa minge deui. Si Jamros maneh colok kaget telah geuning bener cenah. Eta teh si Jakasagara. Tapi asa teh kaharti cenah bet ujuk-ujuk ojol-ojol aya di eta kapal sodagar urang Gujarat sagarupa. Alah, nyawa Kang. Teh lah geuning si Jakasagara. Alah, usaha urang teh ban gagal atuh. Kumari geus kieu? Terus darang adik kurunya ngadepan si Jakasagara dewek teh untupan Jamros. Pukitu nalawi ade urang ngejat. Dancang tinggalkeun ieu kapal. Urang kabur euy. Enya Kang, leuwih hade urang sagancana kabur. Alah bahaya. Lamun nepikeun kadu hareupan jeung si Wawalak. Kumaha lamun urang teu dicangkalak? Kirakapati jeung si Jamros atuh kuragiru we maneh teh pating karajreng ninggalkeun eta kapal. Celak naumpak kana parahu leutik geus kitu mah digayung ngadeukeutan kapalna. Sabada geus tepi ka kapalna mah Kirakapati jeung si Jamros laju we ngadalikeun eta kapal supaya maju ngajauhan. Teu malih rekana kebuana mah nu penting mah maraneh duaan teh bisa lolos, bisa salamet. Ngan bae eta kahayang teh hanteu laksana lantaran si Jakasagara. Basa mireungeuh Kirakapati jeung si Jamros geus pating garajleng kabur. Laju we si Jaka oge atuh ngagajleng. Cerelak. Celek napak dina beungeut cai geus kitu ngapelesat lumpat napak kesancang. Ngudag-ngudag nuturkeun kapal anu geus ngajauhan. Ah, rek ka mana sia? Diudag sia ku aing mah. Kirakapati jeung si Jamros basa nyaho si Jakasagara ngudag puguh we atuh mani reuwas. Laju wae Kirakapati teh marentakeun ka si Jamros wikeun nembak si Jakasagara make Mariam. Ayo Jamros batong cicingeun sia. Isi kaburu tapi manten euleut tuh. Itu lumpat namanya malatang gitu. Aneh tabang geluk teh euy. Bisa lumpat na luhur cai. Hebat si kurang ajar teh. Kawas engkang-engkang bisa lumpat na luhur cai. Keun, ukuring urang Mariam teh si kurang ajar teh. Mariam di lempeng ditujukeun ka si Jakasagara anu keur lumpat. Agus kitu mah eta Mariam teh diasupan pelorna. Gur atuh diseungeut pelesur. Aya nu ngapelesur harita teh sagede bal. Pelorna teh ngajojo ka si Jakasagara anu keur lumpat. Si Jakasagara basanya ho ditembak ku Mariam hanteu geumbeur sakomosieun. Barang Mariam geus deukeut dipapak ku dampaleungeun haus. Aya nu nyebrot salju anu kacidalobana. Puguh we atuh eta pelor Mariam teh jadi pahareum malahan mah jadi baku. Gejabur ka laut hanteu ngabaledug. Tapi si Jamros teh hanteu eureun laju we nyeungetan Mariam na deui. Tapi najan dihujanan ku Mariam oge, si Jakasagara teh tetep lumpat. Manehna bisa lolos hanteu nepikeun ka cilaka. Alah Kang, cilaka. Ditemakan ku Mariam ge teh hartina teh si Wawalak teh. Heuy. Tuh begi deukeut. Halik-halik. Udewek urang beudieu. Kirakapati harita teh bari mawa beudieu dorlok. Geus kitu mah eta beudieu teh dilelempeng kana dada si Jakasagara anu keur lumpat beuki ngadeuketan. Cedor. Cedor. Pating hariang pating balesat. Pelor rek nyasar kana dada si Jakasagara. Si Jaka teh laju ngajaul ngacuralitkeun awakna. Plos samaran pelor teh nyamos. Malahan maki waria teh geus nyengsrek nangtung dina luhur kapal. Puguh we atuh Kirakapati jeung si Jamros temani molohok sungutna calawak bakating kusoak. Lantaran geus apal kana wesen si Jakasagara. Pamohalan bisa menang lamun kudu nyang hareupan si Jakasagara teh. Teteh lamaran nu jahat teh euy. Euy. Cenah arek babalik pikir. Tapi teteh lah geuning maneh teh kalah kanyieun kajahatan di sagara. Aing ngahaja puguh neneangan maneh duaan. Ayeuna kapanggih di dieu. Jaka. Maneh teh arek naon atuh?
Bet nyusul kuring duaan ya. Hampura kuring duaan teh kapaksa kudu nyeun deui tindak laku kejahatan ya. Da pokoknya butuh atuh teu kieu mah moal bisa nyatu. Aing ngahaja neneangan maraneh teh arek nyangkalak maneh duaan. Ampun Jaka. Lain teh nohonan kana janji bogoge. Kami duaan teh kapaksa nyeun tidak laku kejahatan. Sok ayeuna maraneh arek kumaha sia? Nah arek serah bongkokan ka aing. Oh ya ampun Jaka. Teu warni teuing ari kudu ngalawan mah. Alah ampun ngan panuhun we. Sing hampura kakang. Japon kitu deui lanjek akang Kiragapati. Ulah arek disiksa suka moal ditandasa. Rumasa salah. Montong kalah ampun-ampunan sia. Maraneh duaan mah ngabohong deuleu. Aing mah teu percaya sia. Maneh rek babalik pikir tetela geuning kalah kanyingkahan aing. Lumpat ka laut teh kalah kanyieun kajahatan. Ampun Jang. Ampun. Rumah saya salah di we yo. Ja, kula teh salah. Lamun maneh rumasa kana kasalahan, ku aing ge moal disiksa, moal ditandasa. Ya nuhun we Jang ari kitu mah. Tapi aya syaratna sia. Maneh teh kudu daek ngajawab kana sakabeh pertanyaan ti uing. Omat kudu dijawab sajujur-jujurna. Lamun bohong, maneh bakal dikojoran. Jadi kudu aya syaratna Jaka. Narek mere pertanyaan naon ka lanceuk kuring? Nya Jang, narek nanyakeun naon atuh? Capek we geura bejakeun. Geura tanyakeun urang di dingding keler sindang jeung siloka. Nya kukula ge sabisa bakal dijawab. Alus ari kitu mah heug. Ayeuna ku uing bakal dibejakeun naon anu arek ditanyakeun ka maneh. Ieu naha maneh rumasa miboga ieu Kang Kalung. Kituna teh si Jaka teh bari ngasongkeun Kang Kalung ka Kiragapati. Gap atuh ditampanan ku Kiragapati teh laju diilikan bener cenah. Eta teh Kang Kalung anu manehanana. Bener Jang, ieu mah Kang Kalung kula. Nah, bet aya dina cekalan si Ujang. Eta Kang Kalung teh meureunan murag. Sawaktu nya Kiragapati tarung jeung uing teh. Jadi benernya eta Kang Kalung teh anu maneh kade ulah ngabohong. Ulah coba-coba ngabohong pokona mah kudu anu sajujur-jujurna. Bejakeun anu saujratna. Nya teu salah eta kongkorong teh anu kula. Ngan bae rumah eta kongkorong teh meunang ngarambas. Atuh anak kitu mah lain anu maneh eta kongkorong teh ari meunang ngarampas ti batur mah. Kanda nya kitu pisan tapi lantaran geus lila aya dina cekalan kula. Nya sanu kula we eta kongkorong teh. Pas nampak katarangan kitu si Jaka teh hatena rada ngemplong. Netelakeun eta Kiragapati lain anu jadi bapana. Lantaran cenah eta kongkorong teh meunang ngarampas ti jalma lian. Ngan bae acan kanyahoana saha atuh anu geus dirampas kongkorongna teh. Pok atuh si Jaka sagara teh beuki penasaran tumanya diwe ka Kiragapati. Nah meunang ngarampas ti saha? Urang mana? Sok geura bejakeun deui anu sajujurna. Ulah arek ngabohong. Memeh nemalan teh Kiragapati teh maning ulang atuh. Nah cenah eta si Jaka sagara teh beutet telepek nanyakeun kongkorong manehana sagala rupa. Nah naon maksudna atuh? Punten Jang. Ge apa kula teh penasaran nah buat narosikeun berkawis si kongkorong sagala rupi. Apaan eta mah urusan kula sawatara wae tukang Jang taya hubungan jeung si Ujang. Pokona mah kumaneh teh kudu dijawab anu sajujurna. Nah saha jalmana anu geus dirampas kumaneh teh jeung urang mana sok geura bejakeun anu sajujur-jujurna pokona mah uing hayang nyaho. Ya mangka ari hoyong uninga mah Jang. Bogog eta kongkorong teh meunang ngarambas di urang bule.
Nyata urang kerajaan Walanda. Anu baheula kung si datang. Ka sagara urang. Kapan saya nama pegawaian kula teh jadi bajo laut. Eta kapal urang Walanda teh kukula teh di pegatan. Laju dirampas sakabeh babawaanana. Nya kaasup ieu kongkorong. Si Jaka sakadapan mah maninggal huleng ngadenge jawaban ti Kiragapati sarupa kitu teh. Tapi tekung si Lapok atuh tumanya deui. Jadi urang kerajaan Walanda nya. Bener jang urang Walanda. Samalah mah kapan ayeuna teh loba urang Walanda nu ngajar datang ka dieu. Ngadon dagang. Nya baheula oge. Anu boga eta kongkorong teh. Buku ke ngajarek dagang we ka dieu teh. Rumah sakula teh geus jahat. Kanu boga eta kongkorong teh. Nah kumaha kajadian harita teh basa ngarampas eta kongkorong. Nah eta nu boga kongkorong teh masih kena hirup atawa dipaehan. Ari nepikeun ka dipaehan mah henteu jang. Nu boga eta kongkorong teh salamet. Ngan bae nu cilaka mah nyaeta anakna anu boga eta kongkorong da bae eta teh. Nya kukula teh direbut. Eta orok teh terus dijadikeun jaminan kudu masrakeun sakabeh bandana. Nya lantaran keukeuh malahan mah arek ngalawan. Atuh kula teh kalepasan. Eta orok teh ragrag ka sagara. Nuka teuing kumaha nasibna. Tah kitu lalakonna majang. Ngadenge jawaban kitu atuh. Si Jaka sagara teh hatena ngemplong. Anu ngarti cenah indung bapana teh tangtu masih keneh hirup. Ari anakna anu boga eta kongkorong teh anu dialungkeun ka laut moal salah pasti eta teh dirina. Pok atuh si Jaka teh cacarita deui tujukeun ka Kiragapati. Kituna teh bari nemongkeun kongkorong bogana si Jaka sagara. Ugu we atuh Kiragapati teh maneh kaget. Nah cenah eta kongkorong teh jadi dua. Nu saha atuh hiji deui teh. Moal kitu eta teh nu si Jaka sagara. Tapi nah buat asa sarua. Tah ieu teh kongkorong uing. Sarua pisan anu dicekel ku maneh. Nya sanya nama. Kapan orok anu dialungkeun ku maneh tatayalian ti uing. Uing teh salamet. Diturungan ku Kangjeng Nyi Roro Kidul. Malahan mah aing teh dititipkeun ka urang manusa. Nyata di ujung genteng ka Masari. Tah ayeuna uing teh matakmikeun ieu kongkorong ka maneh teh. Hayang mastikeun. Nah saha atuh indung bapa uing anu sanyana. Sasat keur neangan indung bapa uing pituin. Luyu jeung pituduh ieu kongkorong. Ayeuna mah geus meunang katerangan ti maneh kitu. Ngandung harti atuh meureun uing teh. Anakna anu dirampas ku maneh kongkorongna nyata urang kerajaan Walanda. Kiragapati teh maneh ngajeng kaget atuh ngadenge kecap-kecap si Jaka sagara. Satengah cang caya kana kejadian nu geus karandapan. Sapiraku cenah orok anu geus dialungkeun teh. Tayarian ti si Jaka sagara. Masih keneh hirup. Lamun nya kitu teh aneh atuh pakulitan si Jaka sagara teh henteu parok jeung batur. Da pugu anak urang Walanda geuningan. Jadi si Ujang teh. Nya orok anu dialungkeun kukula. Teu sangka geuning masih keneh hirup. Nya aya keneh dikieuna malahan mayeuna. Aya di hareupeun kula. Bener itu Ujang. Kula mah terus terang masih cangcaya. Nya teu sangka. Kieu kanyataanana. Kongkorong teh memang sarua. Uing pasti geus moal nyalahan deui. Nyata anakna anu geus dirampas kongkorongna ku maneh. Orok anu geus dialungkeun ka sagara. Uing teh masih keneh hirup. Ieu teh kersaning nu maha kawasa. Nya
Hampura jaka hampura. Kula rumasa gede dosa. Nya dosa ka indung bapa ba usi ujang. Pon gede dosa ka si ujang. Mugia kersa ngahampura ka kula. Hege uing bakal dihampura segala kesalahan Aki. Tapi Aki kudu daek babalik pikir. Pon kitu deh ngabantu uing pikeun neangan indung bapa uing. Ke naha Aki nyaho saha atuh. Eta indung bapa uing teh ngarana Ari Puguh mah ngarana. Meureun babari nanyakeun oge. Rek ditanyakeun we ka urang Walanda. Kapan loba anu saricing di dieu teh? Sugan we aya anu wawuheun. Cokomo lamun Aki ngajelaskeun ka maranehanana kumaha ciri-cirina indung bapa uing teh. Nya nuhun we ari ngahampura mah. Nya kula ge daek. Arek mantuan pikeun neangan indung bapa ujang. Ngan bae hampura. Ulah teh teu nyaho saha-sahana. Nya eta ngaranna teh. Tapi ari rupana mah masih kena inget. Tah gitu jang. Nya nuhun. Ari Kiragapati arek mantuan neangan indung bapa uing mah. Jeung syukur ari arek babalik pikir mah. Uing ngarasa bunga. Nuhun pisan sateu acana. Mugia wae atuh. Indung bapa uing teh gancang katimu. Kapanggih saha-sahana. Nya jang mudah-mudahan bae. Tapi ieu teh punten. Waktosna seep jang. Euleuh mitra waktosna cenah seep. Sagala urang tunda jajara carita jaka sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu sarajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.